lah. Ya. Ya. Epik. Ya. Hei. Nah nih. Eh, Yang tajir ya, can dia beres buka. bosannya. Alhamdulillah. Mak, nah. Gagak euy motorna euy. Ah tuh. Wah, eukeun gagak kieu. Ah, Saya teh. sabungeut sarwe jeung bunget ya. Serius. Kasep 3 kali motor. Serius. Jaan ya dua orang. Ya, menang apa dia tadi? Cenah. Oh, tadi ulin jeung pamajikan. Nah, itu, tukang dia. Ah, Ulah ieu teh. nah naon gitu. Nanyakeun we sia opet. Mun kabeli di duitan ku aing untuk kabeli nyawa nyuk we sia teh tuh. Kabulaneun leuwih sia. Gitu wae datang pas pisan waktu. Kenangan tajir kemarin duit datang ini nawar motor. Jual ya. Aku gak ada duit we. Oh, atuh sia. Emang kerjaan motor? Hah? Iya, bener ya. Benar. Pas pisan aing rek lebaran bukan duit jual we paling mah. Serius. Nah, Lah we. Ulah kieu. ay, tapi piraku Karena boga mah duit lah ya kieu. karena gagah ieu mah. Wah, Tumpok gitu nya. di dieu. Apa tukang tonggong dekok Dekok. pas pisan ieu mah make dirinya lamun make motor ieu nya opik teh keren bisa Benar. beli besok Berapa? 3 juta teh ayeuna Serius? Si yang murah kieu motor kieu 2 juta. orang terbutuh urangna butuh lebaran Hah? lebaran Bener mana ya? lek kemarin bae jual murah we kurang kok daripada orang jual ke harga sebenarnya payu dia harga 5 juta kan orang posisinya yang tereh we gitu dah Benar. benar sok 3 juta bae sok tinggalin lah tinggalin tak pas pisan yang pakai mah bener cocok pisan ini mah guys Keram. oh Kayaknya. saya mah syukur nu pondok lain keram bisa tepi ya mah lain keram Keram. siap. Kayaknya. Pas patus pisan Betul ya? Guys, jadi kan. Sok bayar sok. Dia. Boga duitan. Oh, enggak. Sok bayar 3 juta ke orang. Gimana ya? Duit euy, mana deui? Kaspernya. Hah? Mana rekeningnya? Ayo itu. Sok tah tinggal nomornya. Sok ketik ke usaha. Nah, segitu. Tambahan itu CTP Sia. 200 nih. Aku fokus. Kurang 200 nih tambahan lumayan. Data segitu benar. Guys, jadi ya. Iya. Enggak support. Namanya. Duit aja. Orang anjing. Milik. Soalnya tuh gua aing Ya ya. iyalah pola. Itu atau aing. Kela sono setik. Kelas setik. Ada siap. Dadah duit. Sombong. Aing Rono, Jondo. Wah, benang. Ya nuhun ya kamar cai ayah mah ngeunah deui. Ngemplong geus modal mah ya. Shopping di mana? Naon euy? Tah mesti cai ya modal. Gagahnya motornya. Awas ah. Anjing. Dik indit. Nah, ini tahu sia. Ah saya teh motor aing. Kalau aing naon? Kalau aing ieu sia. Awas. Kalau aing ieu. Motor aing cah. Si aya meuli 3 juta sia. Jumur teh. Ieu motor urang. Si aya meuli bieu 3 juta aing transfer tuh buktina sia tah. Waduh, ieu mah motor urang Si pribadi. aya bieu sia. Saya bieu nawar ke aing motor Mana teh sia. kudu katingali mana mun ngajual teh beungeut copet teh beungeut bangsat. Siapa percaya ke si Putra eta teh motor aing teh nitip. Ah, buktikeun aing ngeureum sia tapi Ya, naon? cari tanah kieu, cari tanah teh tah. Ai kumaha carita deui sok ka mana tuh? Rusuh ya. Usuh teh aing ketenggari balik naon puasa kena nolak jamaah tuh. Ya ampun ya rusuh ya. Yang modal ya teu kuat ya. Mun aing ke rumah sakit di tengah rumah tas segede kieu yo, goblok pisan. Belum puasa jeung leuleus emosi. Mil modal ya teu kuat ya. Pantes we anjing nabrak goblok teh. Moal pedut sok atuh tah ka jero tah. Aya nu bibi urang ya masuk we bae. Bener Sok. bibi dinya. Heeh. Ulah mil modal. Aduh ulah lo bating pinus piteng Ya lah. saeutik ieu mah saperecet teh. Heeh bener. Ya nitip euy. Oh nya sok. Iya. Heeh. Nya nitip aing kudu meresan di. Nu mencret. Rusuh nih si anjing. Motor segede kudu anjing lagi ampih lah ka dinya bieu. Geus bae lah orang rapihan we. Anjing tapi lumayan oge yuk. Yang milik anjing di puasa kebaran kieu aya ini HP. Anjing ku aing jual tingali. Na bongana nabrak aing. Tereh duit ah.
Tah gitu caritana teh. Kelo anjing si ayahnya. Si aing siapa percaya kalau gitu. Serang keluar si ayah tapanan naon aing. Anjing, serang ku mana duit mana lain duit aing. Siap teman-teman aing. Nek jalan-jalan. Gimana tuh please lah. Mung baturan juga mana. Lihat tuh. Mung motor aing. Tuh please lah. Lihat tuh. Mung. Lihat tuh. Lebay. Siap puasa teh. Aing. Sungut bau speed. Si anjing buru bohong. Padahal si ayah. Ayah. Aing Kumaya. dikasih ayah tadi kan itu. Ayah. Ayah. Sia. Mana ini? Asup duitnya goblok. Benar saya teh transfer teh. Tadi mah asa ketinggalan sukses. Ini mau jadi ya mau yang duit teh. Anjing tepat di nomor ageta apa telepon deh. Manya aing ketipu. Mana aing teh tukang tipu nih. Ya. Duit aing ke sia. Duit. Duit mah duit biji. Oh, sia kumaha duit napu aing. Di benar sia. Sia aing jual motor ke sia. Duitnya mana? Di atas sup. Tadi nak aing ke sia. Mana sok tinggal itu. Ya, tinggal itu. Ku sia aja lah, Allah. Sia deh ke babal. Ya, sia tinggal. Aing tinggal seneng gak terima duit. Allah tak Iya, asup. ngaran. Mana? Nah, marhama anjing. Nah, marhama euy. Nah, mar inung aing. Aing ngaran aing sa. Aya abar bat. Anjing, pantes tak asup pemilik. Mas, dia cuma anjing. Aing teh niat nipu tapi terjadi goblok. Milik mana?